Dwi Alfiah di kelas 11 IPA 2. Judul buku nyaeta Sanggeus Halimun Perai, pangarangna Aam Amelia, pamedalna Rahmat Cijulang, kandel buku 70 genep kaca, tahun terbit 1982. Temana nyaeta anggapan anu salah di kaluarga. Tokoh jeung panokohannya anu kahiji Inu, tedewasa, labil nyaah ka indung. Kadua, Awit, sabar, bager nyaahan. Katilu, Obos, ngajak kana kagorengan. Kaempat, Ema nyaeta indung Inu, asak jujegan. Kalima, Yuyum, adina Inu, manja. Kagenep, Mami indungna Awit teu tanggung jawab. Katujuh, Ira, ngajak kana kagorengan. Kadalapan, Mila, hianat, munafik. Galurnya maju, latar tempatna di Garut jeung di Bandung. Amanatna kudu bisa ngabedakeun mana kalakuan nu hade jeung mana kalakuan anu goreng. Sinopsisna nyaritakeun kahirupan kaum rumaja nu patali jeung jodoh pati bagja jeung cilaka. Awet minangka tokoh utama dina ieu novel Hamil di Luar Fitrah. Dasar ti carita ieu nyaeta sangkaan-sangkaan kanggo nutupan aib keluarga. Inu ngarasa kahotangan budi ku kaluarga Awit kapaksa daek kawin ka Awit. Sekian ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.